tuh lain samaraga sok kira berangkat tobatan talqinan mulai zaman la ilaha illallah la ilaha illallah mulai di lisan ieu datang ka lisanil jinan ba'da hayatil qalbi sehingga sabada hirup ate datanglah ka nusok di ngaranan tiflul ma'ani bisa mukalamah jeung Allah eta keur carita kerenna sebab loba ka isin salah salatna beda kumaha salat beda kieu salat beda teh urang makan sesuai jeung fikih akurkeun jeung fikih usolli fardhu zuhri Allahu akbar urang mah kitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan biasa Fatihah bismillahirrahmanirrahim mun maghrib pas asana jeung fikih jauh ke Allah tarekat mah lain gitu Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah bareng tadi lain hayal rasa Allahu akbar dititah ku Allah geus nyebut Allahu akbar nang nitah Allah nu ngagerakeunna Allah seakan-akan Allah nangtung lain sanangtung ieu teh dititah ku Allah ketika ruku Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah ruku teh lain dihayal kitu geus sia mah kitu deui ieu perasaannya nak dititah ku Allah ruku teh keur bareng jeung Allah sebab Allah teh al muharrik wal musakkin anu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun berarti digerak urang aya Allah ketika urang nyaritakeun Allah mana Allahna Allahu akbar mana Allahna cak Allah aya mana nu keur ngagerakeun kaula di mana henteu bisa kitu eta mah keur carita ahli thariqah cuman perasaan ketika itidal itu dititah ku Allah Allah sami Allahu liman beusi salah panita Allah Allahu akbar sujud dititah ku Allah itu panita Allah sebab aya Allahan lain dihayal lain diucap tapi terasa didinya lah bareng eta lalu hese dijabarkeunana hanya ahli-ahlina lah nu boga rasa jeung nu nyaho iman sakadar bahwa berbedalah sholat ahli Allah wali jeung sholat syariat sebab perasaanana lu berbeda teu bisa dihayal tak merasa mantak zikir supaya karasa lisan heula kemudian galbu terus geus bersih urang teh datanglah ka tiflul ma'ani mun kangjeng Nabi dibere wahyu langsung mun wali dibere ilham langsung tanpa aya halak antara dirina jeung Allah langsung bae ka Allah ngan nyanana geus embung ngadoakeun embung maksudna embung samarangan sebab asalnya na ngadoa hasil maksud asalnya na hayang hasil maksud isin ka Allah geus wa Allah bae urang mah pan ngablus-blus bae ngadoa pan ngablus-blus urang mah ya Allah ya Allah Allah takos kita lihat ada sahabat teu ahli thariqah mah adapun ngadoa nu biasa tabarruk ka Kangjeng Nabi tabarruk bae mah doa tabarruk ka Kangjeng Nabi masyaallah mun goa ti guru da tabarruk ka guru geus biasa ka Gusti Allah lalu takos kitu lah geus aya dina tiflul ma'ani artina hubungan dirina langsung ka Allah sebab eueuh hahalang urang ku ari kunaon teu bisa kahalangan ku deuleu mata naha mata urang sesuai jeung perwatekan mata urang watek mata biresep neuleuh kanu indah-indah ketika urang teu menghindar tina deuleuan nu indah dinikmati ketika dinikmati berarti orang ahli dunia lain ahli akhirat menikmati dunia melalui deuleuan ari wali neuleuh nu indah ieu teh ditafakuran Gusti keindahan ieu teh dadamelan Gusti Gusti teh maha indah innallaha jamal yuhibbul jamal Allah teh maha jamal yuhibbul jamal Gusti Allah seakan abdi neuleuh nu indah teh neuleuh ka Gusti bae komo Gusti indah selalu kos kitu nya nama jadi lain dinikmati tapi tafakur ke Allah lain eureun tafakur ke terus per detik per menit ketika celi ieu teh
berwatak ngadengekeun suara-suara nu merdu, nyanyilah dan lain-lain sebagainya, suara wanita lah dan lain sebagainya. Ketika orang ngadenge suara merdu, orang indah nikmat, berarti orang keur menikmati suara merdu dunia, berarti orang keur jadi ahli dunia, lain jadi ahli akhirat. Ilah halang ari wali lain ketika suara merdu, Gusti keindahan suara merdu ieu teh ti Gusti tanpa Gusti moal merdu, seakan abdi asa ngadengikeun Gusti bae. Kos kitu teh lain omong tapi terasa langsung tet injection otomatis. Eta lah hasil daripada zikir, tafakur, khidmah, muraqabah. Ieu kan sakadar bahasa-bahasa nyaritakeun hungkul urang mah. Adapun praktekna kudu ti nol heula. Urang ngaji Quran ge alif ba ta, alif jabar a, ba jabar ba, mim jabar ma, ta jabar ta, mata, sin jabar si, ya jabar ya, sia, bata sia. Urang kos kitu tah. Nah, ngaji. Nah, sambung nyambung arak maca. Ieu sarua. Nah, ketika geus jadina Kangjeng teu kahalangan ku sasaha, wahyu datang set jeung malaikat langsung, terutama malaikat Jibril saha bae malaikat tu hayang mampir ka Kangjeng Nabi dipersilakeun katinggalilah ku Kangjeng Nabi. Kitu keneh para wali Allah, ngan wali Allah mah ilham tergantung kumaha derajat kewalianana. Mentek lamun urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir sogol amat sakumaha nabi, memang kos kitu. Mun urang nyaritakeun Imam Abu Hasan As-Sajili sogol amat, memang kos kitu, sebab teu aya hahalang antara dirina jeung Allah. Terus ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli Allah yakni waliullah kos kana ditu ngan nyana embung ngomong teu meunang, cukup ku kinaya sewaktu-waktu kaleupasan. Mana kaleupasanana? Itu Imam Sobari ketika kerja miahan. Oh, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh Mama Ilyas naik kalur. Kakadeleun roh kadele naik kalur. Nyana langsung ka jero. Masya Allah. Allah karim. Roh bisa kadele. Atuh kuari aya nu bisa lelembutan deuleu si eta deuleu. Malam Jumat. Lelembutan kadele. Berarti kan sabangsanya na eta. Bisa kadele. Oh, Masya Allah karim. Nah, lamun Syekh Abdul Karim datang ka dieu ka Syekh Anawi di Mekah saleng kadang set datang. Jadi takeun mana Asnawi? Aya dieu. Aya bejakeun. Eta mah kitu. Sa Abdul Karim gitu bejakeun. Begitu dibejakeun eta mah guru teh kadi-kadi. Carekan. Siap Asnawi. Zikir teh ya duit bejakeun. Lain ucapkeun Allah. Yes, berangkat deui ka Mekah. Deuk kumaha coba aya? Deuk kumaha coba? Kos kitulah wali Allah sogol amat. Teu sogol. Namun Syekh Mansur turun di ka sumur Zamzam. Terus tadi Cikadueun. Jieu teh geus kos karar itu. Naiknya ke Gunung Karang, Syekh Buyut Mansur di Gunung Karang. Nyana nyalande di hiji tangkal kayu. Disumpah ku nyana tangkal kayu. Panjang dongeng teh Syekh Mansur keur carita ka Gunung Karang, datang ka sumur 7 sagala. Eta kan Syekh Mansur ka luhur Syekh. Lamun urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin diajak ke alam jin, kemudian kapanggih titah ngawin jin. Emang kumaha gitu? Eta lah di Gunung Karang. Ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten ndek tarung jeung pucuk umun. Emang kumaha? Bisa ka alam eta nya. Masya Allah karim. Atuh moal ge disebut jelema sakti atuh. Yehe ka Cirebon dek jalan larat apa dek jalan laut? Geun bapana teh dek jalan laut teh, bah jalan darat bae ulah jalan laut. Henteu lah jalan darat bae. Heuh, sekolah ge jalan laut, jalan darat ulah jalan laut. Engke aya angin. Wah, sia nyanyahoanan ilmu sia ge nangge abah. Heuh sabodo bah, nganan jalan laut. Set, tengah jalan aya angin. Buah. Tulungan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sekolah ge bah ulah jalan laut. Jaheus ya. Aku mah coba ayo. Lalakon kos karar itu amat geus jalan darat bebas. Tuh kakarak geus bejeunna sia dek babad Banten mah. Deuk kumaha coba eta kos kitu lalakonna? Apakah kuari teh eureun lalakon kos kitu? Atuh teh Habib Rozak ge sok hiber. Atuh sok hiber ieu ge jana katembak nu mantak di dieu ye. Katembakna mending ku bedil mah ku mimis teh. Tuh ieu mantak kuari teh bisa hiber deui.
tuh ya Allah ya Rabbi atuh masih kuari di alam kos kieu teh ya Allah ya moal di Mekah kararumpul di Masjidil Haram kok kula kapanggih jeung Kiai anu kok kula kapanggih rarasaan teh Kiai anu rarasaan Kiai atuh kalali berkah ditu masih keneh ye atuh lamun geus eueuh nu kitu kiamat Masya Allah Karim lamun murid abuya kapanggih di Mekah ja itu mah abuya mending mun teu seuri pan seuri abuya itu tawaf ya Allah ya Rabbi cak murid aja itu mah abuya kana di dieu ka Mekah teu naon henteu kok aya di ditu jitu nu kumaha tuh kamari ge haji pendikan aya di Jakarta beneran kapanggih itu copet kapanggih ya sia bareng jeung bangsana tuh ya tuh copet jeung copet deui ya Allah udah lamun jaritakeun di alam anu eta geus datang ka naon kitu ngaran Ruhil Qudsi nyana geus aya di alam eta bakal ngahiji deui jeung nu aya di alam eta atuh zahirna mah biasa bae goe tah tapi nyana dongengna ka anu ji padahal mah teu ka mamana eta Ruhil Qudsi nyana ngahiji di anu Masya Allah Karim Ki Bal'am bin Ba'ura bisa langsung jeung Allah mukalamah tapi hajunya na mandeg lantaran dibere poswan sekupi letik tapi gak halangan tapi bisa tadina mukalamah jeung Allah kuari jeung bupati kuari ngobrol na teh nu baheula jeung malaikat pelantarana kuari mah hansip lantaran nu sok datangna ka imahnya diganti ku Gusti Allah zahir deui batin deui Masya Allah tugas daripada ilmu tasawuf melalui thariqah ngabersihan batin anu bakal nembus kana zahir sinar batin bakal katingali cahaya batin bakal katingali sehingga kucaangna batin bakal katempo rahasia sirrun min asrarillah Kangjeng Nabi mah kadatangan ku malaikat Jibril lantaran Kangjeng Nabi mah eueuh hahalang sebab malaikat sorangan ge meunang ti Kangjeng Nabi wari tugas daripada ilmu tasawuf ieu teh nyaritakeun ganjelan jeung panyakit nu mantak urang teu bisa langsung ke Allah lantaran berpanyakit hiji pajakitna urang asa aya awak urang aya Kangjeng Nabi mah awak teh teu diaku teu asa aya Kangjeng Nabi mantak langsung bae dat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi nurunkeun ayat-ayat lamun urang masih keneh ngaku ka awak urang pengakuan urang terhadap awak urang etalah hijab di antara tanda bahwa orang ngaku kawak orang cincin gelelede eta lugus kadar itu tuh badan wangi di aku tuh budak urang katodel ku batur tuh budak katodel katoel karena ngaku tambah deui diri urang ngaku mulia teu meunang dihinakeun ku batur tanda deui bahwa urang teh pejabat baheul agung bagah tambah deui sabaraha hijab urang jeung Allah tah miceunan eta nu mantak bertoriko moal lulus satungtung masih keneh ngajabat bertoriko mah mangga bae ngan atuh jalan di tempat jang naon satungtungnya nama si keneh ngajabat nu mantak baheula Abah Anom disaling-salikeun ge ku para kiai ngasup-ngasupkeun thariqah ka para menteri ka para pejabat lainna naon moal aya faedahna sebab moal bisa miceunan hahalang atuh zikir biasa bae si ulama ngatasnamakeun thariqah etalah bangsa senyum kiai senyum kiai nyalahkan henteu sebab zikir teu nyalahkan salah lantaran salah kuda-kudana lain salah thariqahna kuari diasup-asupkeun thariqah
hayu bae teu pernah mah santren ngasupkeun thariqah ulah atas sebab thariqah sih zikir bae sih moal wusul ilallah sebab thariqah mah deuk ngawusulkeun urang ka Allah bahasana ge beda. Wih alhamdulillah cenah barang asup thariqah teh dagang mararaju je pan kana dagang barang asup thariqah alhamdulillah jabatan naik salah saha aya asup thariqah mah lain gitu alhamdulillah barang geus asup thariqah kukula harta-harta kukula dibikeun jabatan kukula geus ditinggalkeun deuk ka Allah bae pamajikan kukula nu jore ditinggalkeun ku ari boga nu geulis thariqah sih kos kitu thariqah mah ngalepaskeun nu hina aya nu hina teh dunia di jerona materi jabatan dan lain sebagainya eta thariqah sanggup bupati berthariqah nyana ngalepaskeun bupati ka bupatihanana sanggup menteri jadi thariqah ngalepaskeun kementerianana sanggup henteu berthariqah ngalepaskeun yayasanana pajarna mah kumaha meureun norekat emang padu zikir bae ilallah tengah penting Allah ilallah ngari huntu gumong tah gara-gara salah kuda-kudana thariqah mah deuk ka Allah miceuna nu hina geus lain salah thariqahna aya anu ngadatangkeun baheula ka Abah yeuh cenah silsilahna ieu kiai cak Abah lain silsilah carana jangan salah cip bimbing heula tuh dek torekat bah ulah waka diasupkeun torekat bimbing hayu lalaunan keuna paham heula kuateun teu nu mantak nyana norekat can paham bere pemahaman heula Pak kalau torekat itu mau menghilangkan yang hina menuju yang mulia yang hina adalah dunia ketika Bapak masuk thariqah Bapak jadi menteri nanti kementeriannya harus dicopot sanggup enggak Pak? Wih jangan gitu dong Kiai ini dapat susah payah ini jadi menteri juga dapat nyogok nah iya sogokannya lemparin dong sini dikit nah, iya salah ini bicara nu hina tah carana kumaha ye wa yazharu wujuduhu lahir bisa wujudna ruhil qudsi ku tobat teh tobat syariat tobat teh tobat thariqah tobat teh tobat hakikat urang mah di syariat ge can katobatan can katobatan di syariat teh mata teh ceulit teh irung teh sungut teh lempang teh cukal cekal teh umba ambe teh langkah-langkah urang mancan bisa silaturahmi ka hiji jelema lillahi taala asal lain lillahi taala berarti kan aya muatan urang macan bisa kapan nyaba ka murid lillahi taala kudu diberkatan bae cara si eta pan eta mah tolol bin goblok can bisa lillahi ta'ala ulah torekat aya muatan nih ieu teh ahli torekat kunaon atuh silaturahmina ka murid hayang diberkatan ieu mah buapana setan nu kos kitu mah deres Bapak mah ieu panglima nya geus sah nya mah geus diangkat panglima iya kumaha itu ngeunah bae nyebutkeun thariqah giliran baca ceramah teu di amplopan ngageryang bae tuh lain gitu thariqah mah selalu lillahi taala lenggah-lenggah ketika aya nu teu lillahi taala tobatan astagfirullahalazim masyaallah abdi diundang ku murid abdi kemudian diberena leutik nyeri asana teh Gusti astagfirullah siapa salah tobat goblok iya sejak abdi Gusti horeng teu lillah nyaba ka murid aing teu boga murid bae kiai murid aing paling jadi kiai aing dek nyieun majelis aing dek muludan sugan we nyana teh ngaku ka aing dek aya we maksud tujuanna najang syiar
opo tatu beunang ahli toriko mah kos kitu haulan tuan Syekh ngundang batal norekat teu meunang norekat mah masih hayang masih kene hayang naon gitu deriung-riung ku jelema segala ngundang segala naon mentak lamun aya jelema anu ngayakeun haul sultan nyanana norekat kemudian ngondang ha disegserikeun ku ahli norekat beunang naonan itu hayang deriung-riung ku jelema ulah nyana bae ngahaolan tuan Syekh batur milu oh gedek milu bangga entek aja oh masalah ima lain sia kebo hijinya sia sapi hijinya awas jalan teu kebo mali aku murid ku aing sia aju cak muridna aing ge moal kanggo guru ka sia tah ai lain di syariat lain di tariko tuh mangga bae ieu mah cerita tariko geus kelas ieu lain deui sehingga ade lamun atas nama tariko awas ulah berbau-bau nuhina murnikeun lamun di kos itu ulah make atas nama toriko make syariat mangga abdi rek muludan nyumbangnya geus ka ditu ge kos kitu bae daek henteu gajeun geus raramean ngaranna jajabur kos kitu ngaran tapi kan lamun geus istimewa cara Habib Umar atuh teu jadi jajabur deui geus ikhlas puluhan sapira ge puluhan keboda hayangan Habib Umar teh hayang geus teh hayang nya ieu mah kajen teh geus ieu mah atas nama toriko nya ngundang nya menta nya wah macam-macam tek-tek jeung bengekna eta teu beres lain kitu murnikeun ulah aya maksud-maksud anu hina sok lempengkeun ka Allah silaturahmina lillah ngajina lillah naonna bae ge lillah asal teu lillah geura tobatan neuleuh bae neuleuh seuk bae aya geulis amat aya hayang tobatan waktuna tobat teh terus bae masyaallah karim ya Allah ya Rabbi tobat dina ningali keindahan alam tapakuran terus tobatan tobat tina ningali makhluk Allah tapakuran tobatan tobat tina nikmat-nikmat Allah tapakuran tobatan tobat tina kitu dunia nu hina kadeleuk urang hidup di dunia pasti diriung-riung ku dunia nu materi material di urang teh mobil teh motor teh dan lain-lain sebagainya etalah dunia hina tobatan ulah hayang sok kita kos kitu tarekat teh dimandak lah naon cenah tarekat make hese-hese kudu bersyarat ja urang salat geus bisa naon geus cek jadi mah naon meureun ieu sia tarekat mah lain masalah kos kitu deuk biceuna nu hina teh dunia mun sia ngawarung eureun ngawarungna mun sia boga pamajikan piceun pamajikan orangnya kos kitu cenah kitu sia teu percaya kan malah nambah kan tatatina 3 jadi 4 ieu hasil tarekat ki alhamdulillah malah di Karawang mah boga pamajikanna 7 9 ya norekat kumaha sih cenah meunang norekat mah geus teu salat geus teu puasa boga pamajikan sadaekna geus jadi wali Allah rante sered ya Allah ya Rabbi piceun anu hina nah kuari tobat asli aya nu nungtun berarti cara tobatna urang mah kakarak di syariat engke mah di tariko teh latifah main lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh raputus sir kopi apa napas eta urang can bisa aya sababaraha poin urang can bisa tobatan ieu teh kapan dina latifatul qalbi teh aya 9 lelembutan teh isina urang teh can bisa tobat moal eureun tobat ahli tarikoh mah dina latifatur ruh dina latifatus sir geuninganan ieu can bisa tobatan terus moal eureun tobat sehingga tobat teh jadi pagawean jadi adat geus kulantaran jadi adat engke daek jadi makom urang aya di makom tobat
geus ketika urang geus aya makom tobat geus aya rasa dina tobat teh urang geus boga derajat dina makom ketika neuleuh batur anu tobat urang teh akur jeung nyana saderajat di dinya nyaho urang situ teh makomna tobat lantaran urang makom tobat bakal akur tak urang aya di makom tobat itu makom tobat kok nyaho sebab urang nobatan eta engkena balukar tina nobatan eta wujudna bakal kos kieu si itu ge kos kieu teh kos aing akur bakal akur nu mantak layaripul wali ilal wali teu nyaho ka wali kecuali wali sebab nyana pagaweana kos kitu aing lamun tobat tina eta bakal kos kitu lamun magawean eta bakal kos kitu aya di aing kuari geus aya di itu ge aya di aing akur berarti nyambung aing make cincin 2 itu mah 4 luhur kos gitulah gambaran heula nah ieu teh kan ruhul qudsi teh al insanul haqiqi aslina urang teh ruhul qudsi kuari kunaon urang teh bisa mukalabah jeung Allah sehingga urang teh dibere wahyu lain nabi atau teh dibere ilham lain wali mantak daun usahakeun supaya urang aya ilham ti Gusti Allah. Jadi orang bisa munajat ke Gusti Allah engke karasa mantak dipermasalahkeun dina ilmu tasawuf ketika orang tobat diterima jeung teu diterima karasa apa henteu dipermasalahkeun ketika doa orang diijabah jeung teu diijabahna ieu teh karasa henteu ku urang dipermasalahkeun atuh aya masalahna kos kitu mah coba kayak gini moal wae mau ngamajan kos kitu atuh mandek elaulan tuh sia henteu cenah kula ieu ngawirid il qala Yusuf Dabiya berarti ini raitu hada asyara kau. Itu mah hijab lagi ayat 70 hijab jeung Allah. Atuh itil diwirid. Tuh, nade teman tuh. Nah, iya tobat talqin. Mamulazamahan la ilaha illallah awalan bilisani maka lisan ieu la ilaha illallah maka lisan ieu bae la ilaha illallah ieu gunakeun ngaranna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah hai sesuai jeung aturan lamun geus bisa tan napas diputerkeun tarikna keluarna la ilaha illallah engke mawaan tang datanglah bilisanihi fil jinan datang ka lisan ati bareng guari lisan kolbu ati jeung lisan ieu lisan ieu bakal cicing kolbu guari illallah ieu lamun mimiti da ieu lah setar mobil ge brum geus ka ditu geus ditol mah tuh tenang cara kapal lamun mimiti pilot geus naik ka luhur tak bisa lelempangan pilot kalau ngobrol jeung urang ieu langsung set kapal dek nabrak los urang ngobrol jeung pilot aku gitu iya bilisani lisan heula la ilaha illallah tapi lain sakikituan aya aturanana sesuai jeung tuntunan guru mursyid lamun urang datang main kos kitu bae atuh da kitu bae datang ka ilah entah kudu aya nu nudukeun kieu ke bakal ngebentukna kos kitu dibimbing ku guru memantau datang ka mana si jana sebab naon geus jadina bakal kos kitu geus jadina bakal kencan jadi bae urang lamun secara zahir lamun melak dak sirungan jadi kanyawan sirungan kecamnan kadang-kadang dahanan jauh kembangan jauh atuh guru mursyid ge sarua baca kos kieu nya henteu dibejaan ku nyana bakal kos kitu engkena urut nyana kan engke bakal kos kitu tah lamun kos kitu berarti naik lamun kos kitu berarti naik ieu mah ijazah thariqah ieu geus masuk langsung seminggu beres geus siap tamatnya geus jadi khalifah ambo budak aju bergandengan jeung bupati ahli thariqah khalifah jeung bupati khalifah dina thariqah babarengan jeung menteri nyasa batu deuk ka Allah make bungkal pengkol ka dinya murnikeun set aya laranganana haram ieu mendak nyana norekat di dieu laranganana lamun ieu
bener-bener nyana ngarasa boga penyakit darah tinggi ulah sok ngadahar sate mabok sia nyana mun ngarasa bertorikoh diri laranganna ulah ieu boleh bae jangan nyaritakeun aing norekat tek bae tapi laranganna kokos gitu atuh maksudna norekatna jalan di tempat moal bersinar daul qalbi ketika daul qalbi engke gede hulu nyana masa sih barang norekat tuh jeung jelema masa sih barang norekat ka kiai teh sinis lain ngabagusan kok norekat mah makin bagus sebab ulah dideuleu jorena ka jelema bagusna bae jelema teh ulah dideuleu jorena bagusna bae sehingga bareng bae akur bae jeung jelema sebab nu dideuleu bagusna bae jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna ieu mah bareng norekat waduh teu alal akur jeung sasa mal bisa ngahiji aing mah pan aing mah norekat wali aing mah mendingan dirantai batak hese tuh lain samaraga sok kira berangkat tobatan talqinan mulai zaman la ilaha illallah la ilallah mulai di lisan ieu datang ka lisanil jinan ba'da hayatil qalbi sehingga sabada hirup ate datanglah ka nusok dingaranan tiflul ma'ani bisa mukalamah jeung Allah eta keur carita kerenna sebab loba ka isin bisi salah salatna beda kumaha salat beda kieu salat beda teh urang makan sesuai jeung fikih akurkeun jeung fikih usolli fardhu zuhri Allahu akbar urang mah kitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan biasa Fatihah bismillahirrahmanirrahim mun maghrib pas asana jeung fikih jauh ke Allah tarekat mah lain gitu Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah bareng tajeng tadi lain hayal rasa Allahu akbar dititah ku Allah geus nyebut Allahu akbar nang nitah Allah nu ngagerakeunna Allah seakan-akan Allah nangtung lain sanangtung na ieu teh dititah ku Allah ketika ruku Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah ruku teh lain dihayal kitu geus mah kitu deui ieu perasaannya na dititah ku Allah ruku teh keur bareng jeung Allah sebab Allah teh al muharrik wal musakkin anu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun berarti digerak urang aya Allah ketika urang nyaritakeun Allah mana Allahna Allahu akbar mana Allahna cak Allah aya mana nu keur ngagerakeun kaula di mana henteu bisa kitu eta mah keur carita ahli thariqah cuman perasaan ketika itidal itu dititah ku Allah Allah sami Allahu liman besi salah panita Allah Allahu akbar sujud dititah ku Allah itu panita Allah sebab aya Allahan lain dihayal lain diucap tapi terasa didinya lah bareng eta lalu hese dijabarkeunana hanya ahli-ahlina lah nu boga rasa jeung nu nyaho iman sakadar bahwa berbedalah salat ahli Allah wali jeung salat syariat sebab perasaanana nu berbeda teu bisa dihayal tah merasa mantak zikir supaya karasa lisan heula kemudian galbu terus geus bersih urang teh datanglah ka tiflul ma'ani mun kangjeng nabi dibere wahyu langsung mun wali dibere ilham langsung tanpa aya halak antara dirina jeung Allah langsung bae ka Allah ngan nyanana geus embung ngadoakeun embung maksudna embung samarangan sebab asalnya na ngadoa hasil maksud asalnya na hayang hasil maksud isin ka Allah geus ku Allah bae urang mah pan ngablus-blus bae ngadoa bang ngabus-blus bae urang ya Allah ya Allah Allah takos kita lihat eta sahabatun teh alif thariqah mah adapun ngadoa anu biasa tabarruk ka Kangjeng Nabi tabarruk bae mah doa tabarruk ka Kangjeng Nabi masyaallah mun goa ti guru da tabarruk ka guru geus bae ka Gusti Allah takos kitu lah geus aya dina tiflul ma'ani artina hubungan dirina langsung ka Allah
sebab hahalang urang kuari kunaon teu bisa kahalangan ku deuleu mata. Naha mata urang sesuai jeung perwatekan mata urang. Watek mata biresep neuleuh kanu indah-indah. Ketika orang teu menghindar tina deuleuan nu indah, dinikmati. Ketika dinikmati berarti orang ahli dunia lain ahli akhirat. Menikmati dunia melalui deuleuan. Ari wali neuleuh nu indah. Indah ieu teh ditafakuran. Gusti keindahan ieu teh dadamelan Gusti. Gusti teh maha indah. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah teh maha jamal yuhibbul jamal. Gusti Allah seakan abdi neuleuh nu indah teh neuleuh ka Gusti bae. Komo Gusti indah. Selalu kos kitu nya nama. Jadi lain dinikmati tapi tafakur ke Allah. Lain eureun tafakur ke terus per detik per menit. Ketika ceuli ieu teh berwatak ngadengekeun suara-suara nu merdu, nyanyilah dan lain-lain sebagainya, suara wanita lah dan lain sebagainya. Ketika orang ngadenge suara merdu, orang indah nikmat, berarti orang keur menikmati suara merdu dunia, berarti orang keur jadi ahli dunia lain jadi ahli akhirat. Ilah alam ari wali lain ketika suara merdu. Gusti keindahan suara merdu ieu teh ti Gusti tanpa Gusti moal merdu seakan abdi asa ngadengikeun Gusti bae. Kos kitu teh lain omong tapi terasa langsung tet injection otomatis. Eta lah hasil daripada zikir tafakur khidmah muraqabah. Ieu kan sakadar bahasa-bahasa nyaritakeun hungkul urang mah. Adapun praktekna kudu ti nol heula. Urang ngaji Quran ge alif ba ta, alif jabar a, ba jabar ba, mim jabar ma, ta jabar ta, mata, sin jar si, ya jabar ya, sia, bata sia. Urang kos kitu tah. Nah, ngaji. Nah, sambung nyambung arak maca. Ieu sarua. Nah, ketika geus jadina Kangjeng teu kahalangan ku sasaha wahyu datang set jeung malaikat langsung terutama malaikat Jibril sahabae malaikat nu hayang mampir ka Kangjeng Nabi dipersilakeun katinggalilah ku Kangjeng Nabi. Kitu keneh para wali Allah ngan wali Allah mah ilham tergantung kumaha derajat kewalianana. Mun teh lamun urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir sogol amat sakumaha nabi memang kos kitu. Mun urang nyaritakeun Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sogol amat memang kos kitu sebab teu aya hahalang antara dirina jeung Allah. Terus ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli Allah yakni waliullah kos kana ditu ngan nyana embung ngomong teu meunang cukup ku kinaya sewaktu-waktu kaleupasan. Mana kaleupasanana? Itu Imam Sobari ketika kerja miahan. Oh Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik kalur kakadeuleuan roh kadeuleu naik kalur nyana langsung ka jero. Masya Allah Allah karim roh bisa kadeuleu atuh kuari aya nu bisa lalembutan deuleu si eta deuleu malam Jumat lalembutan berarti kan sabangsanya na eta. Boh bisa kadeuleu. Oh Masya Allah karim. Nah lamun Syekh Abdul Karim datang ka dieu ka Syekh Anawi ti Mekah saleng kadang set datang. Jadi takeun mana Asnawi aya dieu aya bejakeun tamu gitu Syekh Abdul Karim gitu bejakeun gitu dibejakeun eta mah guru teh kadang-kadang carekan siap Asnawi zikir teh ya duit bejakeun lain ucapkeun Allah yes berangkat deui ka Mekah deuk kumaha coba kos kitulah wali Allah sogol amat teu sogol. Namun Syekh Mansur turun di ka sumur Zamzam terus aya di Cikadueun jieu teh geus kos karar itu naiknya ka Gunung Karang Syekh Buyut Mansur di Gunung Karang nyana nyalande di hiji tangkal kayu disumpah ku nyana tangkal kayu panjang dongeng teh Syekh Mansur keur carita ka Gunung Karang datang ka sumur 7 sagala eta kan Syekh Mansur ka luhur lamun urang nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin diajak ke alam jin kemudian kapanggih titah ngawin jin emang kumaha gitu eta lah di Gunung Karang ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten ndek tarung jeung pucuk umun emang kumaha bisa ka alam eta nya Masya Allah karim
atuh moal ge disebut jelema sakti atuh. Ye ka Cirebon dek jalan larat apa dek jalan laut? Gem bapana teh dek jalan laut teh bah, jalan darat bae ulah jalan laut. Henteu lah jalan darat bae. Ye, sekolah ge jalan laut, jalan darat ulah jalan laut. Engke aya angin. Wah, sia nyanyahoanan ilmu sia ge nangge abah. Heuh sabodo bah, nganan jalan laut. Set, tengah jalan aya angin. Wah. Tulungan ku Syekh Maulana Nasruddin, sekolah ge bah ulah jalan laut. Jaheus ya. Ada kumaha coba ayo. Lalakon ku sekarang itu amat geus jalan darat bebas. Tuh kakarak geus bejeunna sia deuk babad Banten mah. Deuk kumaha coba eta kos kitu lalakonna. Apakah kuari teh eureun lalakon kos kitu atuh teu jah bibrojak ge sok hiber. Atuh sok hiber ieu ge jana katembak nu mantap di dieu ye. Katembakna mending ku bedil mah ku mimis teh. Tuh ieu mantap kuari teu bisa hiber deui. Tuh ya Allah ya Rabbi, atuh basi kuari di alam kos kieu teh. Ya Allah ya moal di Mekah kararumpul di Masjidil Haram kok kula kapanggih jeung Kiai anu kok kula kapanggih rarasaan teh Kiai anu rasan kieu atuh kalali berkah ditu masih keneh. Ye atuh lamun geus eueuh nu kitu kiamat. Masya Allah Karim, lamun murid Abuya kapanggih di Mekah ja itu mah Abuya. Mending mun teu seuri pan seuri Abuya. Itu tawaf ya Allah ya Rabbi. Cak murid aja itu mah Abuya. Jangan di dia ka Mekah henteu naon henteu kok aya di ditu. Jitu. Deuk kumaha tuh? Kamari ge Haji Pendi kan aya di Jakarta. Beneran kapanggih itu copet kapanggih ya da sia. Bareng jeung bangsana tuh. Ya tuh copet jeung copet deui. Ya Allah. Udah lah berjaritakeun di alam anu eta geus datang ka naon kitu ngaran Ruhil Qudsi nyana geus aya di alam eta bakal ngahiji deui jeung nu aya di alam eta atuh zahirna mah biasa bae goe tah tapi nyana dongengna ka anu ji padahal mah teu ka mamana eta Ruhil Qudsi nyana ngahiji di anu Masya Allah Karim kos kitulah hamba-hamba Allah anu geus deukeut ka Allah nu mantap ketika suara Sayyidina Umar kadenge ku para sahabat kadenge ku Al-Jabal cak sahabat nya teh Sayyidina Umar apakah kenabian teh masih kene aya apakah kenabian masih kene aya ieu mah suara Sayyidina Umar pan kanjeng Nabi teh geus eueuh kok masih kene aya ieu khariqul adat ketika yanu namu ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman maneh zinah di jalan Masya Allah Karim kanyahoan di jalan manggi awewe ditanya heula awewe silih tetep senyum nah nyawa ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman maneh zinah di jalan mata maneh kadeuleu pancaknya teh kanabian geus eueuh kok masih kene kos ait zaman Nabi bae eta ka kuari atuh sarua bae lamun dilenyep-lenyep jaing kanyahoan ieu ku Haji Pendi atuh aing kanyahoan maling ku Haji Pendi atuh sarua pamalingana tah sarua nah gitulah di alam nah eta teh kunaon zikir la ilaha illallah lisan ieu naik ka lisan ieu sesuai jeung tuntunan datanglah ka tiflul maani maca la ilaha illallah awalna maka lisan urang nu lila bilisanihi fil jinan lisan qalbu etat sabada hayatil qalbi ketika disirup kolbu maka zikir cukup di jero kolbu di kolbu aya lisanan aya celian aya mataan aya irungan boga dedeleuan kolbu boga dedengian kolbu boga aambean kolbu boga lisan kolbu didinyalah bakal aya kanikmatan urang ibadah ka Gusti Allah di mana geus datang ka kolbu ternyata horenganan di jero kolbu teh ayat tiflul ma'an ieulah disebut Ruhil Qudsi ieu kuari nu mantak dengaranan eta Ruhil Qudsi tiflu nu mantak dengaranan tiflu ieulah sababaraha perkara nu rek dicaritakeun jadi aya orokan kolbu teh anakan sarua anakna ngaranna Ruhil Qudsi tiflu budak
bagus sekos budak urang kayak gitu. Lamun urang boga anak hisi, lamun kolbu boga anak maknawi, sebut tiflul ma'ani. Anak kan bisa diajak ngobrol sebab diurus ku kolbu. Kolbu teh boga anak geus kolbu indungna anakna ruhil qudsi tiflu ngaranna. Geus kolbu teh eta teh ngurusan eta dimomoy dirapih-rapih, masyaallah. Jadi urang ieu ngaji ieu mah kudu silulup ka jero. Lain ngaji ilmu politik, lain ngaji ilmu perekonomian, perbudayaan. Lain nyaritakeun gunung laut sawah lain. Tetapi ieu mah urang ngaji ieu mah bari peureum. Sok dirage tujukeun ka jero kolbu. Di kolbu teh aya anak eta ngaranna tiflul ma'ani, nu etalah nu diurus ku urang. Urang zikir pertama Allah, ismu Allah. Zikir kedua Allah, zat Allah. Zikir katilu huwa, menyatu jeung Allah. Eta hiji bahasa nu hese dicaritakeun kasompralan bae heula tah mah. Teu meunang urang nyaritakeun kitu di luar ngaji. Mantak ieu mah kudu ngaji kolot, mantak dilalagaankeun. Sebab ieu mah budak kene orok ieu mah ya. Teu meunang hese nyaritakeun lah urang lamun datang ka dieu hese nyaritakeun anak. Hese sebab lawan atuh ieu mah jelema badigul kabeh. Badigul ku wali mah kadeleuna meureun monyet. Lah anjing lah nu di dieu mah nu di tukang malah. Tuh lamun bae mama betok ku Gusti Allah dibukakeun hijab sehingga jelema kadeleuna monyet kabeh. Lamun aya ketika aya tamu ti Aceh lempang ka abah ka dieu keur hirup, begitu datang ka Merak dibukakeun hijab nu jelema teh babi monyet dibukakeun hijab. Urang ge kuari lamun dibukakeun hijab atuh embung ngahiji. Tuh nya geus walah ti heula bae. Ngarasa eureun. Rarasannya na aing moal salah tah. Atuh teh jelema mah kumaha rarasanana. Atuh berjada eta karasa asana aing monyet cek cenah. Ya tunjana mah lain monyet teh bapak monyet teh mah. Tuh kan. Iyalah. Lamun urang dibukakeun hijab, masyaallah. Masjid kadeleuna diteplok ku tai deui kumaha tuh. Ieu kumaha tuh coba hayu. Suara motor kadengena lain brum 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 tapi kredit. Mandak motor mobil kuari mah berat ka hareup. Berat ka hareup. Ka hareup teh mayar. Berat. Mondoyot ka hareup. Oh, ka Habib ngeridit. Habib tinggal Habib ngeridit mah tuh kitu bae sarua. Berat ka hareup bae sarua. Tapi lain Habib ieu. Ieu mah lain ngeridit deui nya mah. Mbahna ngeridit. Itu ngadalilan sorangan itu. Aduh ngegocek Allah itu sabodoh. Allah digocek-gocek ku jaga. Ya emang Maradona ngagocek. Ya ilah urang hese. Ketika orang tafakur kemudian muraqabah kebal dibenturan ku zikir Allah bakal merek asal akur frekuensina mun urang radio nyetelkeunana pas jeung frekuensi nu ku urang dimaksud kemudian batuna bagus radiona bagus didituna ge bagus setelkeun ku urang set akur jeung frekuensina sasadana cekas frekuensina pas jarumna radiona rusak moal sasada ngerebek kuari bagus radiona
bagus batuna tapi tepas frekuensina ngerebek sarua mah ngerebek komo radiona rusak batuna geus laas teu akur deui balangkeun banding teu belum kalau masuk ingat kadongeng ieu teh ye aing ada aing nyetel radio aing ngabahas radio ingat ka jelema anu tukang ngalempangkeun haji teh naon ngaranna tetap pemimpin haji sok mawaan jamaah gitu ka Mekah pemimpin travel milu pembimbing haji milu nyana ka Mekah pas di Mekah nyana ngabobodo ka jamaah mamawa radio non eta cek mah wah ieu mah radio Arab jadi ieu mah radio kulantaran meulieun di Mekah tuh cara di dieu bae setel ge setel ngaji Quran setel di azan ngaji juga kan di Mekah mah eta beta ngaji Quran bahasana Arab bae berita Arab ieu lamun dibawa ka Indonesia ge sarua kieu bae ngaji nama adzan nama beritana Arab ngaji Quran bener iya tuh asal meulieun di Arab gitu cenah waktu kabeh meuli jamaah 2 kali lipat di hargana anu biasa nangan 100 real kunyana dijual 300 real ya mah pokoknya model bae guys datang ke Indonesia bakal model cek teh ieu mah geus kitu bae teh radio waktu dibareuli ku kabehan datang ke Indonesia langsung tetangga-tetanggana kabeh anak-anak incu yuk ka dieu aya radio Arab jekna ieu yo urang setel ieu mah ngaji Quran jeung adzan doang sebab meulina ge di Mekah coba setel kunyana pas koma irama begitu disetelnya teh begadang tolol di radio Masya Allah disetel deui ka dieu waduh epitamala ya Allah ya Rabbi disetel deui ku ari mah muncul deui Elvi Sukaesi aya deui hidup kembali bersemi Masya Allah hetikus endang ya iya nang jam pandang di sia ya itu jalan marah ke kepala ada goblok gitu isi radio apa ngurusak tolol ieu jadi nyana tadi bobodo ku kepala haji tan mentak kepala haji mah salilana ngabobodo jamaah ka radio aing jadi jaga ieu di bobodo ku pemimpin haji tolol orang geus tetangga Indonesia mah dangdut melulu eta si nu bodoh itu apa nyana sih kok kabehan eta barodo teh nya iya kolbu di jero kolbu teh dilub ngaranna eta bakal anakan tiflul ma'ani bisa ngobrol jeung hate teh bisa ngobrol etalah anu osok hiber nyana jelema mah aya di imah tapi etana bisa hiber ka Banten bisa hiber ka ditu ka mana ka Cirebon bisa hiber ka Baghdad jelema mah aya bae di dieu nu mantak teu kebal bae nya maju datang ka ye naon kitu ngar ka keluargana tah mau korma ti mana ye ulah ngomong korengnya mah tas di ditu mantas di ditu tas di mana di mall eta hese kos kitu teh hese lamun Nabi nyaritakeun tas perang di Irak deuk kumaha coba lamun Habib Lutfi nyaritakeun mantas di Jabal Qop deuk kumaha coba deuk kumaha coba urang percaya teu percaya oh eta teh kos kitu haji bisa ngawujud eta teh lain sakadar etana tapi bisa ngarupa jadi 2 kan berarti jadi 2 Bung Karno bisa jadi 3 di Tanah Abang aya di Digul aya di imahna aya deuk kumaha coba nu asli nu mana nu bapak cek mama benda kerep mah cek mama benda kerep Bung Karno mah lain manusia cek jada mah lantaran di mana asup ka leuweung jadi mau ngobrol jeung mau mimitina mah kunyana dihina horenganan berarti sakti Bung Karno teh asup ka leuweung bisa ngobrol jeung mau kebal-kebal bisa ngahiji jeung mau berarti lain sembarangan Haji Pendi ge ka leuweung digege langsung bisa jadi beuteung jadi santapan beuteung eta ge sakti kene kos kitu ge sakti maungna nu sakti eta nya mah emang kos kitu sedeng mah santapan maung mah tah ieu bisa
urang gaji kos di alam mana. Gitulah Tuan Abdul Qadir dari takdir. Nah, diurangin tuflatan li khisalin. Ahaduha kahiji annahu yatawalladu minal qalbi, bahwa eta Ruhul Qudsi teh keluar lahir tina hate kata waludit tifli minal percis kos seorang bayi lahir ti rahim indungna borosot wirabbihil walid diurus ku bapakna payak buru gede kolilan setik diurus ilal bulug tepikeun ka balik budak lahir diurus disusuan gus gede datang ka balik mimiti terus ea-eaan terus bisa nangku bisa ngorandang oleng lompatnya naik motor tuh kaditu dah hayang naik eta tuh Masya Allah kari iyalah budak itu tiplu nah kedua anna ta'limal ilmi yakunu lil atfal belajar ilmu teh ieu adalah jang budak mimiti dipelajari ieu naon alif ieu naon ba ieu ta balik deui atau dihijikeun abatasa jahaho darajoda sasaso terus datang ka doto agofako kala mana wahia atau haya aku masih haya tuh wahia Allah kan itu disambungkan alif patah alif kasrai alif doa u a i u Jakartaan kok situ tah alif patah alif JRI alif SU a i u alif doa dah di urang mah alif jabra alif jarai alif parseu a i u atuh sarua bae gitu-gitu keneh eta mulai set langsung ngahiji bisa lah maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم 5 juta aduh Gusti Allah lu agung. Nah belajar tek budak latanglah bisa orok dipelajari goliban kitu kene talimu ilmil marifat li hadza tifli aidon dipagahan ilmu marifat ieu tiflul maani hadza tiflu aidon deui sarua lantaran kakadak lahir dipelajari lah ilmu marifat kuari geus mempelajari ilmu rasa ilmu marifat ilmu rasa karasa urang kuari lamun nyaritakeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lisan doang hartikeun asyhadu abdi nyaksian abdi ngayakinkeun sungut doang alla ilaha illallah sanya kalakuan bahwa teu aya pangeran wajib disembah angin Allah wa asyhadu abdi nyaksian bahwa anna muhammadan sa'nyana kanjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah nyaksian teh kapan kudu pernah neuleuh atawa ngadenge atawa karasa bahasa nyaksian iraha mana jadi saksi di mana sia bahwa Allah teh pangeran iraha satu sia kasaksianana. Oh abdi nyaksian teh melalui ilmu tauhid. Kumaha? Ilmu tauhid teh bahwa Allah teh wujud hartina aya. Gimana deui? Nu mantak Allah aya lantaran aya dadamelanana percis. Di mana-mana aya ka ambe ka irung pasti nu aya ngaluarkeunna. Hitut berarti.
aya tapak kebo berarti aya lah kebona. Ieu ge aya langit aya bumi berarti aya nu ngadamelna. Masade Allah. Aya Allah, Allah teh Rabbul Alamin. Artina Rabbul Alamin nu ngurus. Maksudna Rabb nu ngurus teh kumaha? Nu ngurus teh hirup jeung paena Allah. Ayo, anu nyehatkeun anu ngageringkeun Allah. Ayo, anu nyugikeun nu nyusahkeun Allah. Bener sia, bener. Ketika sia dibere perusahaan haju ieu usaha sia rugi kumaha sia? Kumaha sia? Ya kadukun. Siapa cenah nyaksian? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Allah tafa'alun lima yurid. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Berarti kabeh ge meunang Gusti Allah. Sia lempang nang Allah, sia diut nang Allah, sia usaha nang Allah, sia teu usaha nang Allah, sia untung nang Allah, sia rugi nang Allah. Kunaon tuh begitu sia rugi ceurik? Encan karasa syahadatna. Encan karasa syahadat begitu baik kabeh ge. Berarti sia syahadat sia bohong. Bohong ge cak ahli ma'rifat. Ai cak syariat mah cukup. Awal wajibun 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Atuh cukup sakitu ge cek Ibnu Ruslan. Awal wajibun pang awal-awalna kewajiban 'alal insan ka manusia ma'rifatul ilah ngajaokeun pangeran bistiqan melalui dalil. Atuh cukup sakitu ge. Cek wajib dia deh, cek wajib mandi, siapa pangeran? Allah. Itu cukup dah segitu. Naon dalilna? Sia beres. Pan sia kaing, atuh sia dada melanah Allah. Coba ulah kaing atuh, hayo. Siapa pangeran sia wajib mandi? Allah. Naon dalilna? Teh kotok beres. Pan teh kotok, atuh teh kotok dada melanah Allah beres geus. Aing mah puyeng jeung sia. Geus lah, geus sebodoh siapa? Ieu atuh aing teh cek geus. Encan make mantek. Al-alam hadisun li'annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun tiju al-alam hadis. Beres kan. Goreng di dalil deui coba hadisna alam teh kos kumaha? Taghayyurna alam teh kos kumaha? Terus di dalilan deui. Beres lah make ilmu mantek. Mantek eta teh ilmu jangwatan tauhid. Tambah ku urang ku alat makulat. Beres nyaritakeun johar jeung arod. Allah mah lain johar lain arod. Eta teh jangwatan ke Allah bahwa ieu alam mah moal kaluar ti johar jeung arod. Ai johar mah mako ma binafsi. Ai arod mako ma bi ghairi. Tinggal arod ka bagi-bagi. Atuh moal mah sakintal ngajegos kitu. Emang ngaji hayang di mingguan doang. Tual beres. Ngaji di mingguan doang kos kitu. Kudu mondokna ka pasantren. Lain ulah ke kampung pondok apa santri. Tuh. Nah, kuari bagus lain eta urusanana. Eta mah jang kelas urang, kelas syariat. Kuari mah kelas thariqah. Aya ilmuna supaya berhakikat. Iyalah ta'limu ilmil ma'rifat. Budak nu kaluar tina qalbu disebut tiflul ma'ani. Eta teh ruhil qudsi disebut lamun geus dewasa. Pagahan ilmu ma'rifat. Aya ilmu ma'rifat teh supaya karasa tek kumaha yeuh mujahadah, kumaha yeuh muraqabah, kumaha yeuh muhasabah, kumaha yeuh tafakur, kumaha yeuh zakir dituntun ku guruna supaya lepas tina kahinaan-kahinaan. Salila urang bergelut bergelimang urang teh silut ngojay lupa nu hina hida bae. Kamuliaan jelema kudu kaluar ti nu hina. Ketika jelema teh hiji jeung hina bae. Satungtung di jero hate aya nu hinaan dunia moal dimuliakeun ku Gusti Allah. Satungtung di jero hatena aya duniaan moal mulia kajen ku kumaha ge. Jago cenah ngajina talar Quran enahan di borgol. Menteri teh aya nu talar Quran di Bogor. Di Borgol. Bupati Bogor teh kiai sakarang ngaranna. Tuh, batur sia kan? Bupati asih eta teh kan kiai
santri hebat gajina di borgol, menteri agama di borgol, ari eta teh agil teh lain letik-letik ilmu talar Quran ku ari keurnal al-Bukhari ku ari keurnal al-Bukhari teh agil munawar lain lalagaan ya nama lamun urang hayang ngadatangkeun kori internasional geus datang ka agil ditelepon ku jana mah nyana eta teh anu ngagerakeun hayang Syekh Romdon hayang sababari melalui agil jago jasa ngajina urut di borgol sarua bae di borgol sarua bae Masya Allah. Nah zahir bakos gitu tetapi ieu mah pagahan ilmu marifat kudu lepas tina kahinaan. Ulah aya poswan di jero hate, ulah aya kijang di jero hate, ulah aya baby ben, ulah aya Lexus, ulah aya Sarwiti di jero hate, ulah aya ieu bapan bareng jadi kiai nambah pamajikan, nambah pamajikan. Alhamdulillah cenah keur ieu mah abdi hiji ayeuna tos 4 lingsem salah atuh henteu eta bersyariat ngaranna. Ketika nyana berhakikat moal wani kecuali geus datang geus usul mah bebas deui kok bisa kos gitu kos gitulah ceritana heulaman keur di perjalanan mah moal daek nya moal daek ta ieu nu hese ge mempertahankeun ketika perjalanan sapar ya nek keur suluk encan usul ka Allah gangguan ti sisi ti gigir. Masyaallah karim engke jelema anu ka Allah mah aya nu ngondang kumaha tah niatna ketika aya nu ngondang engke diondang ku nagara kumaha tah niatna ketika diondang ku nagara engke loba permintaan di keluarga kumaha tanyana cara menyikapina supaya benar-benar dekat Allah lantarannya lepas tidak dunia selalu lillah tamana lempang lillah timbullah didinya anakan kolbu. Jadi urang sorangan bisa ngobrol teh jeung eta tah kolbu teh ngurus bisa ngobrol kolbu teh bisa ngobrol jeung eta tah jadi nya nama sorangan teh indah sebab babaturanana Quran babaturanana tafsir di samping babaturan Quran jeung tafsir nyana bisa ngobrol jeung si eta ngobrol pantak sorangan teh indah kieu bade jero kamar ngalamun lain ngalamun tapakur insyaallah mun kawin deui mantep ji amin wah bloon ibu dage dasar panglima iya mobilnya mudah-mudahan aya geura anggeus kreditanana lu usaha yang kabeli deui geus 1 2 gitu lu eta mah makin jauh ke Allah. Ai tapakur teh tapakuran nu hina Gusti kunaon abdi teh cinta dunia urang teh tapakur teh 4 perkara napakuran keindahan alam napakuran kitu kanikmatan napakuran dunia bahwa dunia hina napakuran bahwa paeh teh deukeut jeung urang. Nah nu tak napakuran dunia ya Allah ya Rabb dunia teh di Gusti di Quran Gusti nyaritakeun bahwa dunia teh hina Gusti bahkan Kangjeng nyaritakeun dunia teh bahrun amik qad gharaqna sum katsir tapi kunaon abdi cinta jasa kana dunia sehingga ku abdi diciptakeun deui usaha teh abdi kejaranana dunia Gusti hayang meuli anu berarti salila eta patu terus bae abdi teh aya dina kahinaan Gusti bere Gusti abdi ilmu marifat cintakeun heula diri abdi ka jelema nu miskin cintakeun heula abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti meme abdi cinta ka Gusti cintakeun Gusti diri abdi teh ka jelema anu cinta ka Gusti. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba may yuhibbu may yuhibbuk eta teh Kangjeng Nabi bere abdi Gusti cinta ka Gusti atawa abdi cinta ka jelema anu cinta ka Gusti atawa cinta ka jelema anu cinta ka Gusti berantai terus gitu bae bere abdi cintakeun ka jelema nu cintakan nu cinta ka Gusti engke ge datang ka Gusti atuh urang mah ngadoana lain kitu sih ya Allah ya Rabbi kamari bupati datang mudah-mudahan deh bere datang deui
kabari merenangan sabaraha kana kamari teh sabaraha Pak eta sabaraha merena mana supaya nambah dewe Gusti waduh tuh nomor teleponnya supaya dibikeun ka abdi goblok tuh kiai ngajauhan ka Allah. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi kamari teh undangan kemudian diberena dengan 3 juta hayang mah 10 juta Gusti. Eta mah Habib tolol nu kos kitu mah. Kiai tolol. Kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Aya deui nu kieu tah mah deres tah mah bari nyana mah nyana nu ngajina. Ieu mah lain ngan milu doang Gusti. Tolol amat. Abdi teu kabagian berkat. Goblok enggak coba. Ngan milu doang hayang berkat pan eta mah oplok. Atuh aya jelema lagi. Lepaskeun. Kuduna mah kieu, Kiai. Abdi pan ngan milu doang jeung Kiai, aju abdi dibere berkat tah jeung Kiai bae. Abdi mah teu hayang. Bener ya? Geus eueuh geus abdi mah teu hayang lah pokona karena Allah bae. Saya tuh ikut gitu mah horenganan nu Kiai dicokot ku nyana. Ojol burung tolol kan. Nu Kiai mah gede. Jadi jangan kos bener teh ieu bajak kieu abdi teh hayang jeung nama Islam ikhlas bae. Ha geus urang mah bener horengan nu urang dibawa ku nyana ka ditu. Nah ieu keur carita ilmu marifat hese kudu kumaha? Kudu dituntun. Teu bisa teh dituntun. Kudu dituntun heula lalaunan saya maca shalawat teh nya sakean coba kuateun teu. Kuateun teu. Pan ke nu mere taufik mah Allah. Nu mere daek nu mere kuat kan Allah. Guru mah nungtun doang. Kulantaran dituntun teu kuat, mun cara kebo mah ngahaki bae. Nah, ieu kan kudu lempengkeun nafsuna. Nah, ieu geus sarua. Lalaunan oh ieu budak geus kuateun ieu. Bangunna lazateun ieu. Nah, dibere. Coba tuturkeun mama hudang ti penting. Setiap jam 2 hudang, setiap 2 hudang, setiap jam 2 hudang. Woi dayekeun coba mandi terus dipandian abe bersih zahir batin bangunna teu kuat gejeburkeun ka sumur beres wassalam. Ji atuh ku mah gitu moal bisa ilmu marifat mah mental wiridan jauh jeung guru moal bisa sadunya moal bisa emang bisa ku kitu teu bisa. Jadi di deuleu heula nyana teh ieu teh guguli bedanana guguli bedan atuh ilmu nama babari tah ieu baca teu baca bisa teu bacana guguli bedana heula eta teh dalam rangka dituntun. Jadi kan sakudu fotokopi ieu wirid ieu sakieu bel atuh moal padi mah usul ka Allah mentak engke dicoba ieu kan oh sia leumpang ka anu ulah make sendalnya geus sia ulah dahar balik deui ka dieu eta teh dalam rangka percobaan nafsuna datang ka mana tut aya nu teu kitu aya nu kudu kitu tergantung jelema-jelemana. Deres anu teu boga jasa maja kuring mah cenah ieu mah butuh sedengkeun anu babari mah di Tangerang tarolah ieu masalah ieu mah nyang geus kolot jang daraya jang sakadar walengkahan mah motor butut-butut mah aya nyana teu eureun-eureun masih kena ngitungan karung keneh bae hina hina macetnya ada di dinya geus datang ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun boro-boro surga macet emang cenah teu manang dagang oh tama urusan syariat ieu makan ngaji kolot makan gaji kolot ieu teh urusan syariat cenah emang teu meunang dagang atuh meunang elos atuh eta mah teu mah sarua jeung naik sepeda di dinya bae anu paranti naik sepeda di dinya bae teh sepeda naon karang-karangna sepeda naon olahraga di dinya bae kuek nu dideleukeun ngan jarum doang set eta jelema nu kos kitu jelema boloon eta kos kitu tah bersyariat teh eta teh sarua jeung eta leumpang di dinya keneh we teu maju-maju teu kiai teu pedagang teu pejabat teu petani selama di syariat kos kitu bae bentukna di jero hatena loba nu hinaan betah di dinya katolos di akhirat diragukeun asup ka surgana kitu
oh cenah kitu amat ulah ngaji ieu sia ngaji Fathul Muin bae ka ditu hihi lain deui mah ngaji kolot ieu mah ye ieu mah ngajina Bangsa Habib Rojak gua tuh ieu mah bahasa geus teu boga duit pamajikan teu diurus iya urang bagus bersihan bindana si syirk ini teh syirkul akbar jelema anu percayana lain ka Allah diwarana kuari syirkul asghar urang deuk kumaha daharna tuh itu boga duit mah tatagenan kana duit dianggap pangeran kunyana duit dianggap pangeran mentak kejaranana duit syirkul asghar eta aya duitan di jero hate aya karungan di jero hate aya aspalan di jero hate aya cewean di jero hate lamun pedagang karung di jero karungna aya di jero hate aya karungan lamun dagang aspal di jero hatena aya aspalan lamun dagang warung di jerona aya macem-maceman lamun kiai di jerona aya Fathul Muinan eta ge sarua tatagenan ka kita Fathul Muin syirkul asghar ulah dikira eta kitab sarua bae di jero hate aya alpian syirkul asghar sarua hiji ulah aya nanana Allah syirkul asghar aduh lamun aing teu sakola kitu boga ijazah tuh engke kumaha digawe asa teu digawe mangke aduh dek di mana dahar syirkul asghar ijazah anu bakal mele dahar kanyana lain Allah syirkul asghar mentak pedagang diragukeun asup ka surgana nek dermawan nek teh hatena tuh teu bersih aduh kejar-kejaran isuk-isuk geus ngantor aya naonan di jero hatena ih tuh ieu kelas tinggi mah mentek teu diarah jiga salah mah kitab ieu mah teu bawa salah ieu mah nanaonan atuh jeung moal bisa sia moal bisa ngalaksanakeun anang geus banding ulah ngararaji ulah geus naon atuh di jero hate teh insyaallah pabelit di jero hate teh aya jabatan di jero hate teh aya pangkat di jero hate teh aya duniaan syirkul tatagenan kana jabatan tatagenan kana pangkat dikejar jabatan teh jeung pangkat nah naonan teh ngejar kos kitu teh tatagenan lamun naik pangkat rada gede naik jabatan rada gede eusina untina tatagenan kana kos kitu memewahan ninikmatan syirik dagang dikejar terus ku manehna kirim ka anu beli anu kirim ka anu beli anu ndek iraha zikirna ka Allah kalkulator nu daya tok tek deureuss tah mah pedagang kiai mau kalkulator kiai ya yo coba per hari ieu alhamdulillah yayasan teh aya murid baru berarti saurangna 7 juta kali 10 70 lamun aya geus sebulan kali 70 sabaraha kiai jahanam ya cuma kiai kitu amat ulah ngaji kitab ieu mah kitu bae ka mana ge kitab ieu mah kitu bae budoli make rekenan we sapeting 3 panggung beurang 3 panggung paeh di jalan sia kalkulator bae ta eta syirik
dan cenah kitu amat pan ieu ngaji bohong lain ngaji teh kos kitu ngaji mah lain kitu ngaji mah makin sieun ka Allah ngaji makin ngajauhan manusia ngaji gitu cenah manusia sana ngurusan diurusan ke kusia kos kitu kok teu diurusan kitu bae sia mending teu ngurusan mun kitu mah ngurusan aju bener jelema aju sia bener ge cenah aing mah balik balik jelas kitab ieu mah kitu bae saha bae ge kitu bae satungtung di jero aya duniaan moal jadi wali ieu mah kan kita wali mah kita wali mah di jero geus naonan hiji bae Allah anu mere rezeki sa Allah ka Allah tuh anu mere kuat sa Allah ka Allah tuh anu mere sehat sa Allah ka Allah tuh anu ngahirupan sa Allah ka Allah tuh sumber hirup Allah Al-Hayyu sumber ngurus Allah Al-Qayyum sumber hirup Al-Hayyu sumber itu ngurus Al-Qayyum Al-Hayyul Qayyum sumber maksa Al-Jabbar Al-Qahhar kemana lompat usahakan kusia sehat cak kalau payah bae cak kalau gerang bae Allah nu boga atuh ari ka Allah dagang karang memeh lahir geus dagang karung datang ka kuari teu sugi-sugi memeh lahir geus dagang tolong coba ajaib tuh batu memeh lahir geus dagang nya mah geus boga kalkulator di jero beuteung keneh oh ayo tuh datang ka kuari gitu jero hate aya macem-macem mah ye cenah togos kitu mah teh kiai hese ulah ngaji ieu ngaji syariat bae ieu mah keur ngaji perjalanan menuju ilahi hayang usul Allah hayang seakan-akan di dunia teh ieu teh duaan bajing Allah sasaha lamun urang aya Allah nu kaduana mun urang tiluan Allah nu kaopatna mun urang opatan Allah nu kalimana mun urang limaan Allah kagenepna dina arti selalu jeung Allah eta anu hese ge urang mah pan eta da eueuh nu Allahna urang mah Allah nu eueuh kabahareun jeung ngaji pendi asa barang ngaji pendi untuk henteu barang ngaji berdaos asa ngaji berdaos barang ngaji berojak rumah aya asa jeung eta we Allah na eueuh eta onom tah mata lalaki iya barang aya jahe senyum wow Masya Allah ilmu utawi iku raga gabeh kabawa ku senyum ya Allah datang ka imah ngalamun betasin senyum ku manis-manis ting ya Allah ya karim Masya Allah nomor sabaraha HP sih aduh asana aing boga eta hiji bae ge geus seubeuh hirup geus tidak ada yang tercantik kecuali engkau perasaan hidupku bahagia apabila bersanding dengan engkau akan ku kejar engkau lautan akan ku seberangi hutan akan ku daki gunung akan ku daki di atas gunung akan ku jeburkan diriku benar sah pan eta kos kitu lain jeung Allah jeung cewek aya ge perasaan gitu mah jeung Allah pindah ku ari kurang ka cewek terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu aduh insyaallah walaupun matahari panas ereng-erengan tetapi ketika aku bersanding denganmu sejuk perasaan senyummu mematikan sehingga aku tak berdaya apapun milikku untukmu kuserahkan segala-galanya untukmu cintaku tak akan kubagi sepenuhnya akan kuserahkan kepadamu bodoh coba tolong deh berani aku berjuang nyawa taruhannya hanya untukmu seorang tolol boblon itu udah
perang kos kitu tah eta kan eta masalah eta ka makhluk kos kitu kuduna ka Allah. Ya Allah ya Rabbi, orang lain merasa lapar tapi ketika aku teringat kepadamu Allah terasa kenyang. Dahagaku terasa hilang ketika aku betul-betul merasakan dengan dirimu ya Allah. Seluruh makhluk terasa tidak ada kecuali hanya engkau. Dunia yang fana ini tidak ada nilai di hatiku, sebab menurutmu ini adalah rusak. Aku senang, bahagia bersanding denganmu. Terserah engkau ya Allah. Engkau hidupkan aku, engkau sehatkan aku, engkau sakitkan aku, mati pun yang penting aku bersanding denganmu ya Allah. Kakarak ngeunangeun kos kitu. Ieu mah jeung awewe akan ku kejar kau. Tolol jasa eta. Mending lain kiai-kiai. Godag da kiai. Jadi cenah emang teu meunang jeung awewe, balik deui sia ka syariat atuh. Balik deui ka syariat. Ieu bapan ngaji keur ngaji. Ieu keur ngaji perjalanan anu hese. Perjalanan anu moal bisaeun haji pendi moal bisaeun. Haji Firdaus ge nyeunan jalan bae. Tapi teu bisa ieu mah kieu hese. Sebab ieu mah lamun urang deuk ka Allah keur ngawarung pikeun warung. Urang deuk ka Allah boga jabatan pikeun jabatan. Urang deuk ka Allah boga pamajikan pikeun pamajikan. Urang deuk ka Allah boga harta pikeun harta. Dipan kitu amat cenah. Atuh kitu bae kabehan ge. Pacenah pan Kiai Habib Lutfi sugih, Imam Syafi'i sugih, ulana le sugihna. Resepna kana dunia. Resep ente hanya karena dunia. Tuan Syabdul Qadir sugih boga anjing da 1000 hiji anjing di kongkorongan ku emas 100 gram. Ketika Syabdul Qadir didatangan ku hadamna, mama anjing leungit anu bagus teh sedengkeun eta teh aya emasan 100 gram. Boro-boro anjingna sia leungit aing mah saeutik-eutik acan ninung jeung sia-siana leungit los. Cak kadamna waduh pada jadi kieu tuh. Eueuh di hate aing mah. Enggak sadar. Berarti eueuh di hate eta mah lalagaan doang. Lalagaan teh kos kitu mah. Eueuh di hate. Entak pakai lalagaan. Pakai lalagaan mah masalah. Urang mah pan jadi hayalan. Kieu bedi imah. Mobil lamun ieu dijual aju dibelikeun deui ka Kijang nu ieu laku 150 Kijang 250 jadi nambahna kudu 100 sedengkeun lamun boga karung eta mah kandel di jero hati. Hijab ka Allah na jauh jasa jauh. Kahalangan ku karung goni. Jauh. Hayal. Tah. Jadi urang teh nya horeng hese jadi wali hese. Ulah sambarangan. Norekat lamun geus bebeja geussan. Tarekat mah urusan ruhani urusan bebeja-beja. Ieu mau ngobrol, ente dari mana? Saya dari Jawa Timur. Saya Jakarta. Ente tarekatnya apa sih? Wah, anda tarekatnya Qadiriyah ente. Anda mah Naksabandia. Ente mah Supendia. Oh. Atuh kada itu jurusan karuniyah tah mah. Atuh kada itu jahanamiyah tah mah. Tarekat udah sok diobrol-obrol. Ieu mah ku ari sok pusing adanya jelema. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ulang geus ka Allah teh kudu dibeja-beja. Naon manfaatna bebeja ka nyana? Jadi urusan rohani. Kajeun teuing batur teu nyahoeun ge masalah. Ieu mah dibeja-beja. Masya Allah tah. Mentak digelar tarekat salah. Urusan rohani atuh. Encan ge bisa nya geus bebeja. Waduh, saya semalam
kebablasan sih teh. Kenapa? Nggak bangun. Aduh, biasanya saya zikir dapat 10.000, minimal 1.000. Malam tadi kebablasan, kecapean saya. Aduh, dadah. Manya norekat kos gitu. Ya Allah. Itu mah hikmat kos gitu mah. Hikmat. Mungkin ka ditu teh ngagebreg-gebreg tanggal balimbing. Ada lebat tamu. Hikmat mah tuh podal lagi bisa kos gitu mah. Nah itu regat mah sepikeun ulah aya nu nyaho kabeh. Cukup kurang jeung Allah. Yo nu nyaho ieu mah bebeja nu rekat si bebeja. Aja make kartu nama. Make kartu nama. Nama Kiai Haji Supendi. Kampung Pondok, Pasar Kemis, ahli thariqah. Maningan diseret diasupkeun ka sumur parem. Aduh Gusti Allah tuh. Lamun geus lahir bersih mindana syirk. Urang bisa ngobrol teh jeung eta jeung Tiflul Mani. Urang bisa ngobrol urang. Urang teh aya 2. Urang jeung eta lalahiran tina kolbu. Set bisa ngobrol. Dan lain-lain sebagainya. Bisa hiber nu eta. Bisa nulungan jelema. Aya jelema ngaguling tak ditulungan, plek. Aya jelema gering katulungan. Aya jelema lagi ka sumur tulungan. Aya jelema nu eta teh hihi berat. Nu eta teh hihi berat, ulah kaget. Lamun aya jelema set misalna tabrakan, ditulungan. Weh, dia kaget. Padahal kan jelema mah di imah. Kok aya Tiflul Maani? Duh. Aya di ditu, aya di dieu, aya di ditu, aya di dieu. Kos gitulah Tiflul Maani. Eta teh mutahharun min danas. Mesti kene. Wallahu a'lam.